baya sareng singa disawam mata kagema Sinjang gajah niu lambang dasar nu harira dianggo kumujang kaluaran ti Karawang basa eta mujang nu rambutna galing muntang sinjang na kajawang eta mujang ti Karawang saha nu ngalangkung bari angkat ngagandeng bari nyepang sapu tangan siga mojang ti priangan Akang dewasa lamun seuneu nyai kabingbat kuliah. Akang bogoh ka nyai. Akang cinta ka nyai. Akang bakal satia satu ka nyai anu tulis. aduh akang gagah sakti mandraguna Ya, akang gak sakti. ayat ending dijaya saamparan jagat tarat-tarat ti sasari akang lir ka pupul bayu pikiran nu goreng hate udah capek-capek mending oge fokus gawe picing kopi teh umaha engke renungkeun kumaha jauhi ti omongan mending oge dekatin make duiteun papaduli nu ngomongkeun loba harapan kudu diperjuangkeun jauhi ti omongan dekati ti duiteun papadulikeun nu ngomongkeun tukangan jauhi ti omongan dekati ti duiteun loba harapan nu kudu diperjuangkeun urang bakal nyorang kebagjaan selira kembang melati rumah tadi taman hati anu aya deui cinta sajati ya asyiknya menikmati malam indah pantai indah laut suasana sunyi ya asyiknya menghabiskan malam rindu aku rindu kamu jadi satu ketika tiba-tiba ombak di laut pasang cinta kita berdua juga pasang sayang ketika tiba-tiba ombak di laut surut cinta kita berdua tetap pasang hati penerima kutingkah pola selera kahayang anjeun pameta anjeun sagala dilaksanakeun Sing Malik dedeh, Maliknya Malik asih, Malik tunuk, sing bogoh ka diri akang. Ai maneh keur naon, bro? Cicing keur maca jang jawokan. Sangkan itu awewe bogoheun. Aslina urang ge bogoh ka itu awewe, bro. Dupi neng bogohna kanu mana? Kang ditu